Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu teku hante mitra hanjakalna teh kabungah kondi sasat ngan saukur semat bebulanan wungkul sabab terila ti harita Mang Mahmud mawadai beja cenah imah maijoh di Jabal Kumang Kartomi. Di Jabal kunaon Mang? Cek kondi bari kerung. Cenah mati heula teh dipake tandor ngejam duit anu terus digolangkeun ku Bapak Teresi laing teh ya. Tembal Mang Mahmud bari nyuplak kerpusna. Duitna teu bisa kapulangkeun beureunya. Mana kitu ge? Piraku atuh dong nginjamkeun duit make ngajabal teh bobogoh. Tangtuna oge aya alasanana kondi. Atulang kondi teh ngahulang mitra. Tapi ka kitu na mah teh. Cenah cek dina hatena bari pok ngomong. Ari ayeuna rek di mana cicingna tuh? Heuh, ari salaki emak-emak panteu kungsi kacaritakeun boga imah sorangan di lemburna oge. Kuring teh jadi ras ka bapa anu geus teh di kieuna Mang. Kapan eta imah anu dicicingan ku emak teh menang nyieun jenazah bapa, basa tas beberes di pangadilan agama teh. Mangkaning duit anu dipake nyieunna teh ladang ngagubrol-gabrol sawah 200 bata. Sawah nu di pupungkuran teh geuning di Jala Terang. Eta teh cenah sawahna warisan bapa ti kolotna heuh ti aki. Nah tapi kabisa kitu nya Mang. Usah bapak tere maneh teh ya gancang bisa nangkumna kitu nya. Cek Mang Mahmud kalah malik dumanya. Nya Mang ku harianeun. Udah usahana teh jeung jejehan. Cek si Ibi mah ngitung bati we diheulakeun bari jeung dina kanyataan nama duitna loba nu macet jeung eta deui kondi royal teuing nya puguh atuh moal matak beunghar modal teh loba kadahar jeung kapake leung basa mun lain duit panas pan ieu mah sidik menang nginjem bebelaan nandonkeun imah cek Mang Mahmud. Nya kaharti atuh ari kitu mah. Eta jiga anu nyebabkeun pangna usaha Bapak tere kuring teh teu lana. Tembal kondi bari unggut-unggutan. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Kandi ya gua bisi maneh rek ngelang heula balik ka lembur mah nyaji gua asal dong lila-lila cek Mang Mahmud deui. Ari di dieu kumaha Mang? Tanya kondi maksud di dieu teh toko beas nu keur ditungguanana. Keun bae mamang nu anu nungguan jongkok mah. Mun rek ka lembur milu wae ka nu mobil osbak da isukan inditna di dieu teh subuh-subuh. Asa hoream Mang. Asa hoream ka lemburna oge. Jadi moal inditnya nya hari dieu we. Tembal kondi. Lain teu sono ka lembur. Da indit ti lembur kadayeuh teh geus leuwih ti satengah tauna manehna teh. Tapi pangna hoream nyelang heula balik teh lantaran sieun manggih panyerewedan. Asa wararagah nepungan indungna teh.
Sanggeus ngadenge dongeng na kitu mah. Nya kumaha karep maneh eta mah. Mun sidik maneh moal ka lembur isukan mamang rek balik. Ari kuring manu hayang pisan teh lain balik ka lembur mang. Naon atuh? Hayang nyoba-nyoba mapai raratan lanceuk. Sugan we manggih keterangan. Perkara si sodong alus we ari kitu mah. Daerah teh goreng-goreng oge dulu serangan. Ngan kudu ka mana neanganana tuh euy. Wah teuing atuh mang. Ieu mah karek semet kahayang. Ari perkara kudu ka mana nama labang kuring teh. Walon kondi tuda tong waka kudu ubek-ubekan neangan jalma anu can pasti di mana aya na mitra. Bet kaayaan di Bandung oge kondi mah teu apal. Najan nya matuhna geus rada lila tapi pantara liar jauh ari lain di lalawak pasar mah. Kieu we atuh kondi ceuk Mang Mahmud sanggeus rada lila paulang-ulang. Mun minggu hareup salse hayu urang bareng nyoba-nyoba mapai raratan lanceuk si laing. Nuhun atuh Mang lamun kitu mah. Molon kondi atoh kalayan daria. Mitra kaum dangu singkat cerita. Dina waktuna tetela hese pisan dengan raratan Kang Odong teh. Sakitu kondi kadua Mang Mahmud ubek-ubekan aya kana satengah poena. Belaan jongko ukur dibuka sakedeung. Hasilna teu nyugemakeun. Memang eta oge aya keterangan mah ti petugas LP. Cenah Kang Odong teh bebasna geus lila. Kamana manehna sanggeus aya di luar tah ieu anu lebeng teh. Ngan minangka anu ngalantarankeun kondi rada legreg teh barang ngadenge keterangan ti eta petugas. Cenah Kang Odong kawas anu rek enya-enya babalik pikir. Buktina wae sajeroning meakeun waktu hukuman teh manehna henteu carekeun malah sok dipake contoh. Basa keur di dieu keneh mah. Rakeutna teh jeung hiji hukuman ngaranna Asep Dodoy. Ceuk bapak petugas. Ari Asep Dodoy ayeuna di mana, Pak? Tanya Mang Mahmud. Eta ge oge geus bebas malah leuwih teu heula. Tapi ari perkara ayeuna aya di mana mah duka. Hanya kanya. Ari teu heula mah cenah Asep Dodoy teh kungsi matuh di Bojong Kacor. Tonggoheun Taman Makam Pahlawan Cikutra. Gara orang ilikan alamat persisna. Cek petugas bari mukaan hiji buku kandel hek dipapai salambar-salambar. Tah geuning tah, ieu alamat Asep Dodoy mah yeuh. Tapi teuing masih keneh matuh di dinya atawa geus pindah. Bade dicobi dipapai we atuh Pak. Cek Mang Mahmud bari gutrut nuliskeun alamat Asep Dodoy dina cangkang rokok. Nya kitu hade atuh. Sugan we diparengkeun di dinya keneh. Ku taksiran Asep Dodoy bakal mere keterangan. Mitra kaum dangu najan geus sore oge kondi jeung Mang Mahmud maksakeun indit neangan alamat ngaran Asep Dodoy teh. Tetela jauh ganti kendaraanna oge tepi ka 3 kali. Terus disambung ku tumpak ojek. Kitu deui lebah mapai gangna rada lila da aya kana 100 meter.
akhirna mah teburung kapanggih anu diteangan teh. Ngan hanjakal barang ditanyakeun ka salah seji jalma tos lami cenah taya di dinya. Kitu cek keterangan tatanggana. Kamana? Kamana? Cek Mang Mahmud meh bareng. Waduh, kamana tuh? Tembal tatanggana bari siga-siga anu rada curiga. Hese mapain oge di jelema kawas kitu mah? Cek nu saurang. Atulang kondi jeung Mang Mahmud ngaharulang. Kumaha mang mun urang bapak ka RT na? Tanya kondi. Wajang, Pak RT oge moal apaleun? Cek tatanggana bade terus ngaleos. Dituturkeun ku baturna. Bangun anu geus horeameun diajak nyarita panjang teh. Atuh jadi buntu laku kondi jeung Mang Mahmud teh. Lah geus atuh mang tong haben di papai-papai. Deugeung kieu kanyataanana, cek kondi setengah putus harapan. Erek ditanyakeun moal ka RT na. Mang Mahmud kalah malik nanya. Asa teu perlu mang. Da kawasna jawaban oge moal jauh ti jelema anu bieu. Nya ari kumaha cek maneh eta mah. Heuh ka ari kumaha cek maneh keun wae tong peunggas harapan kondi. Poe ieu gagal atuh sugan isuk mah hasil. Lamun isuk gagal keneh sugan bulan hareup. Keun da waktu mah panjang keneh. Cek Mang Mahmud maksudna mah ngelipur kondi. Mitra kaum dangu balik ubak-ubakan teh nyaan nyamos. Tapi ana dipikir deui bener caritaan Mang Mahmud. Teu ayeuna atuh sugan ka hareupna. Geus kitu mah mahena celak kana angkot. Geuleung maju. Di jero angkot pok kondi ngomong. Lain mang, cek kondi sanggeus diuk dina angkot. Nah jelema anu tadi teh bangun haroreamun pisan ditanya-nanya. Wallahu alam atuh kondi. Ngan meren peda anu ditanyakeun ku urang perkara jelema anu geus saya ceda. Panasep dodoy teh urut hukuman. Kangaranan ka urut hukuman teh wajar wae mun caruriga teh. Tembal Mang Mahmud. Moal kitu Kang Odong ge terus rejengan tepi ka ayeuna jeung jelema anu ngaran Asep dodoy teh. Teuing atuh kondi. Tapi tenana terus rejengan oge asal dina jalan anu bener. Ulah sote lamun nyokot lampah salah. Tapi mang tapi pan tadi teh cek urut tatanggana kitu Asep dodoy teh. Eta mah cek maranehanana buating dina kayan ayeuna mah geus teu kitu Asep dodoy teh. Nya lain hiji anu hal mustahil lamun mahena babalik pikir. Cek Mang Mahmud. Karti pangna nyarita kitu teh mitra. Tujuan utama mah pikeun ngaleungitkeun kahon cewang kondi dina mangsa harita. Mitra kaum dangu poe kapoe geus kaliwatan. Beja ngeunaan Kang Odong teh henteu nambahan deui. Saterusna mah beja anu katarima ku kondi teh ngeunaan kajadian nu aya di lembur. Cek Mang Mahmud, ayeuna indungna teh geus pepegatan jeung nu jadi salakina. Tah kitu kondi. Aduh aya wae atuh si emak. Karunya ayeuna mah mai jauh teh awakna oge mending ngongkoeng deuleu. Ari cicingna di mana, Mang? Cicingna di mana? Kondi pangna nanya kitu teh. Pan imah anu dicecingan ku Mai Ijo geus dijabal ku Mang Kartomi. Cenah mah nyiruruk di imah ka piadina. Oh, di Bijenab gitu? Enya sana mah. Anu di deket tanjakan Kalimus Jajar teh geuning. Ari pacabakan sama poena karena naon ayeuna mah teh Nya balik dewe karena nganyam dudukuy, tapi eta oge buburuh ka batur.
Ngadenge jawaban kitu lang kondi ngahulang deui saila-lila. Bet tepi ka kituna nasib Maijo teh. Keur mah ka bapa tere teh tepati resep ti tadina atuh ayeuna mah jadi katambah-tambah. Jigana wayahna maneh kudu nyelang heula balik ka lembur kondi tong nu jadi kolot karunya. Ceuk Mang Mahmud deui. Oh nya atuh tapi iraha atuh halusna nya Mang. Isukan gitu naon. Ngan meureun kuduna kana kendaraan umum sabab mobil losbak mah nu rek ka lembur geus indit deui bieu. Nya geus we kana beus da teu sabaraha ieu ongkosna mah isuk we. Ceuk Mang Mahmud. Mitra kaum dangu singkat carita isukna. Memeh jung teh kondi barang beli heula itung-itung oleh-oleh keur nu di lembur. Ieu ge sasat duit ladang kempal-kempil. Lumayan wae bisa kabeli pi bajueun keur indungna. Malah aya embohna bisa mangmelikeun baju jeung cocoan keur anak Kang Odong sagala. Geus puguh deui ari dahareun mah ukur sabrakeun harita najan ukur cangkorang bongkang. Kandi tong leuwih ti 3 poe kadenya. Ceuk Mang Mahmud mepeujehan meureunnan bisi kondi rada ngampleng. Nya atuh Mang moal. Buah poe Senin oge geus balik deui atawa salat-latna poe Salasa. Walon kondi. Mitra kaum dangu geus rek nencak sataun kondi ninggalkeun lembur teh. Ti heula indi teh bulan Syawal. Ayeuna rewah kapareumnakeun. Teka catur di jalanna barang anjog kanu di jugjug rada pangling puguh oge kaayaan di lembur teh. Jalan desa anu brasna ka lembur kondi ayeuna mah geus dibatu. Moal jarablog teuing mun usum hujan teh. Si Agus anak Kang Odong geus capetang. Nya ari anu panglingna mah basa nyeung waruga Maijo. Tetenjon kondi menirang kebong. Meuniku asa leuwih ruksak ayeuna mah mun dibandingkeun jeung zaman ngahiji keneh jeung jenat bapana mah kaciri pisan leuwih susahna teh. Barang mimiti tepung Maijo jol ngarontok bari ceurik. Kondi anak king hampura emak kondi. Kondi teueuh tatanya datang tu jawabanna oge moal jauh tina keterangan ti Mang Mahmud teh. Najan dina akhirna mah Maijo anu terus wakca sorangan. Kaduhung meureun Maijo rumasa geus lampah sasar. Make nurut kana kahayang salaki anu geuning materialistis. Ayeuna Maijo geus balangsa ngadon kalah ditalak ditinggalkeun. Bener keneh maneh geuning kondi. Ceuk Maijo. Jigana mah maksudna teh kana soal imah teh anu ku kondi tetep dipageuhan. Jadi ayeuna mah geus lapur pisan imah teh nya mah. Nya sabab duit mun nginjem teh teu bisa kapulangkeun deui dina waktuna. Jadi imah teh dijabel. Da sabaraha kitu harita manginjem keur modalna? 1.800.000. Gebeg kondi rada ngarenjag. Heuh da ku taksiran pihargaeun imah teh leuwih ti sakitu. Ari 4 juta mah jigana bakal aya nu nebak. Tanahna wungkul aya 20 tumbakna. Jaba deui imahna kaitung waweg keneh. Talunganan imah teh tinggal Bapa Majid mah. Keur kaayaanana geus loba nu ruksak teh. Lahana oge ukur 14 tumbak deui. Materek milu we atuh ka maneh kondi. Sugan ari di kota mah loba buburuhaneun anu leuwih rada kahareti. Harari emak. Milu ka kuring terek di mana cicingna atuh mak. Kapan kuring oge sarua di jongko. Tembal kondi. Lain embung kau iluan ku indung. Ngan kumaha atuh da kitu kaayaanana. Atuh da. Ari cicing we di dieu mah bingung emak teh. Jeung era deui mun hayo we numpang di imah bibi maneh mah. Pang-pang nama era anu sabelah. Atuh geus we atuh cicingan di imah anu itu. Cek kondi. Maksudna teh di imah ditinggal bapakna. Pan ayeuna mah disewakeun imahna oge.
Ah babari ari soal eta mah. Pan Kang Umri nyawa geus rek sataun. Barang ngadenge kitu Maejoh teh siga anu bungaheun pisan. Ari ayeuna mah sok buburuh nganyam dudukuy anu saha wae mak. Aya we nya anu saha we. Kumaha anu nitah. Lain teh aya ngamodal meuli pandan sorangan tapi ti mana duitna atuh. Aya ieu ge ari duit mah cukup moal ngamodal 100.000. Ah, cukup kondi cukup. Malah bisa digolangkeun kana saminggueunana. Nah boga kitu maneh duitna. Aya menang ngeureutneun tembal kondi bari ku siwal ngaluarkeun duit song dibikeun ka indungna. Nuhun bager. Lebaran mah meureun lebaran bakal balik meureun maneh teh nya. Maejoh sanggeus mebeskeun duit kana saku kutangna. Lebaran nya atuh puguh we balik mama. Syukur ari kitu mah. Meureun emak teh bisa ngumpul jeung anak. Peperieun si sodong maneh eueuh bejana. Cik sugan maneh kungsi menang beja ngeunaan lanceuk maneh. Wah lebeng mak. Eta oge geus diteangan ka ditu ka dieu eueuh. Taya keterangan anak. Tapi ieu oge moal ari rek putus asa mah moal. Dang kegerek dipapai deui. Lanceuk maneh mah maneh taya euy-euy-na ngabarubahkeun kanu jadi kolot teh. Ngan untungna emak teh asa rada kaubaran ku ngabandungan maneh. Anu matak emak mah teh weleh ngadua. Muga-muga maneh sing panggih jeung kasenangan. Pokna rada darida. Ari kondi ukur tungkul henteu nyoara. Mitra kaum dangu, singkat cerita poe Salasa kondi geus nyampak deui di pasar Ciroyom. Pasar anu saban isuk-isuk oge teu weleh wae rame. Heureun usik teh lain bobohongan. Komo dina lebah lawang mah ngan kalebah jajaran jongkok kondi wungkul nu teu pati pagiling gisik teh. Bubuhan lain tempat eceran. Harita oge kondi keur jongjon ngentepkeun dagangan. Aya sababaraha karung anu rek dibawa poe eta ku padagang di pasar sejen. Geus beres ditimbang kari digiriwil di bawah. Nah atuh sabot keur kitu ka hadeupeun jongko aya jelema anu dibeberi kulobaan bari ting gorowok. Woi pegat-pegat tah lumpat na ka blok deh tah. Bubuhan jalma sakitu lobana. Atuh anu keur dibeberik teh gancang pisan katingkerna. Lumpat kabeh kulon geus nyampak aya nu megat. Mengkol kabeh ngetan geus nyampak anu ningker. Ningker nu ningker geus ngaregeg. Aya naon Ahid? Cekon dikasih Ahid mehna oge milu luncat ti jongkona. Copet euy, copet. Tuh geus beunang tuh. Ditungtung blok E. Si sinarieun aya copet ka dieu coba. Aduh, copet belegug meureun. Dalam lompat ka belah dieu mah hese rek ngejantna deui. Cek Pak Haji Ili dunungan si Ahid. Nya sajeroning bumen-bumen di pasar kondi sok remen ngadenge anu kacopetan. Pang-pang nama anu keur baralanja. Tapi ari nyaksian tepi ka beunang mah karek harita. Kuatir puguh ge ari nejo geus kitu mah kusababuk bak ditareunggeulan tepi ka barangep. Cacak mun teu gancang-gancang dibawa ku petugas keamanan pasar mah jigana eta copet teh bakal ruksak pisan.
Nyopet nama eta teh di deket Lawang Wetan. Cek Haji Hamim, Bandar Kalapa, urang Cijulang. Puas lah. Kudu nama leuwih ti kitu disiksana oge. Cek si Ahid. Ari uing masa karunya puguh. Cek Kondi. Gusabab basa nenjo dedegadana. Menirek sarimbag jeung Kang Odong. Jigana umurna oge moal pati geseh. Lah make karunya teuing. Jelema tukang ngacokeun deuleu. Soalna uing mah bari eta kungsi kacopetan. Maningeunna euy. Duit eueuh deui bari menang kumpul-kumpulkeun ngirim ka lembur ari pek di celenun ku jalma goreng kokod. Benang copetna boro-boro. Si laingna leweh euy. Dununganana milu nanya, "Apa Haji mah? Nyaeu atuh Haji leweh?" Tembal si Ahid bari ngabelehem. Ayeuna mah copet di dieu teh geus lila ganti raja. Nah aya rajana kitu Pak Haji. Kondi tumanya ka Pak Haji Ili. Puguh wae. Puguh organisasi na eta teh jeung wilayah kekawasanana oge puguh. Tara pacorok. Ari ayeuna rajana saha kitu? Cek si Ahid oge milu nanya. Teuing anu ayeuna mah. Apal soteh kanu ti heula ngaranna Asep Dodoy. Tembal Pak Haji. Wah eta mah geus katotol jadug atuh Asep Dodoy mah. Di berokna oge teuing geus sabaraha ulas kali. Anu mah teh ku konco-koncona dijanengkeun raja oge. Mitra kaum dangu ngadenge bieu Asep Dodoy disebut-sebut. Leng Kondi ngahuleng. Dina hatena timbul pertanyaan. Moal kitu Asep Dodoy anu ti heula disabit-sabit ku sipir panjara teh? Heueuh, Asep Dodoy anu di jero panjara raket jeung Kang Odong teh. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios.